Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun sikabayan jadi lembe. Dinten ayeuna teh urang tamatkeun wae nya muhun cariosanana kumaha atuh lajengna ieu carios mangga urang kawita. Sarwana euy jeung si Badul Suharmi beres. Ya, sungut wungkul. Tapi paduli aing mah, paduli aing boga nyinot kajeun di janjian saminggu. Moal ku aing mah moal ditalak deui. Najan lolong seran oge moal. Gelis keneh nyinot euy jeung si eteh oge. Naon awak namru kawas karung beas. Dareleuh engke dareleh ku sia yeuh. Aing ngiringkeun nyinot darurang duraring euy. Alias nyinot anu manis, nyinot anu geulis, nyinot anu dem demplon euy. Hahai cenah bari ngahariring kituna. Nya keur kitu aya sora ti luar. Punten palame, punten. Aya naon ieu teh euy? Saha? Punten palame. Ning Surakarta euy. Sumohon. Rampes euy, beuh kajero ka dieu deuh. Subkarta kajero ngiringkeun Nyi Inot dituturkeun ku Jumad. Nyi Inot euy, rek eta teh lain euy. Hahai dadah. Cenah bari imut marah mai imutna teh. Sumohon Pak, sumohon. Padanten kapungkur teh geuningan. Masa we palebe mah poho deui. Jakarta kituna bari song sasalaman. Syukur. Iraha yeuh. Isuk teu jadi teu euy isuk. Sumohon enjing wae palebe. Montong beurang teuing euy. Isuk teh nya. Isuk keneh we puguh lah. Mangga. Nanging naon tur karta euy. Nanging wae deui. Nanging kumaha yeuh? Eta palebe ciosna teh ku ieu yeuh si Jumad. Usaha eta cenah bari ngagebeg sataker kebeh. Mohon kitu Bapak hampura wae nya ciosna teh ka ieu yeuh ka si Jumad. Anu sok ngangon muning teh palebe. Nah sia teh tetulus nita Bapak. Nita dewek teh henteu. Kunahaon atuh? Cenah bari morongos kituna. Anteu Pak, teu cios. Nya kumaha atuh? Saenes teu hoyong ku palebe teh. Itu nyinotna cenah hoyong ku Jang Jumad wae cenah kitu Pak. Nah tuh. Ai maneh mah. Nya eta kuring teh satadina mah karunya we ka Bapak. Ieu mah milih seueur damel, maklum lembe atuh.
seueur kaduta kaditu kadieu seueur urusan pan palebe mah nya seueur urusan palebe. Henteu deuleu yeuh. Sel dewek mah salse rineh euy, rineh eueuh gawe dewek teh euy. Eueuh nu ngondang euy. Nu kieu jadi lebih teh euy. Sangsara deuleu euy, mentong hayang deuleu jadi lebih teh. Ongkoh eta deui nya seueur damel palebe isin wae. Isin ongkoh asa ngutiplakeun ka palebe. Asa kumahanya kitu tah asa teu pantes ka palebe. Nah sia teh euy, make nyebut isin sagala. Dewek mah yeuh ridho deuleu yeuh, pan kewajiban jadi lebe nguruskeun nu kieu euy. Urusan dewek teh. Nah atuh isin-isin sagala mah teh euy karta. Mohon isin cek abi oge isin. Ieu we sadangku ieu we cenapa si Jumat jeung si eta mah babari ngaturna bubuhan saimah jeung tabogoheun deui ka Nyi Inot teh. Nyi Inot tabogoheun si Jumat mah. Ari maneh atuh. Karta. Jadi mau tulusnya nita dewek teh moal. Moal Pak, moal hampura wae nya kuring teh hampura tos ngalaurakeun ka palebe. Sia mah doraka euy. Doraka sia nu kitu teh jalir janji. Anas dewek teh yo geus ngawahan dulu. Geus ngawahan. Punten Pak, punten uring teh can apal ieu teh kana popokanana kumaha anu saterusna ceuk si Jumad kituna. Mohon hayang dipapagahan heula kumaha atuh ari kawin teh. Bangus ngutiplakeun sia teh ka aing karena naon nu tabagug mah deuleu euy make dipake jeung make daek sia teh euy Jumad. Tong bandu Pak, tong bandu kuring mah Darmaditi tah ku juragan karta. Dewek mah boro-boro bandu deuleu teu. Henteu, yeuh sakieu pusing para rusingna. Nah atuh sia teh euy. Jumadi ngimpi naon sia teh Jumad? Nah, meni alus-alus teuing milik teh euy. Ngimpi naon? Penting tadi mah Pak, ngimpi kawin kuring teh. Ngimpi kawin. Aing ge sarua euy. Unggal penting ngimpi kawin, tapi teu katuluiskeun euy. Acara sia deuleu. Alus tah jiga nama euy kawin teh nya. Tos atuh Pak, tos anjingnya ulah siang teuing Pak. Pokona teh ulah siang teuing. Jakarta kituna bari morongos. Siang teuing ulah siang teuing. Sia mah yeuh ngababarikeun euy. Yeuh kami mah teu bisa jeung teu biasa euy. Udang isuk-isuk deuleu. Engke we tas lohor we lah. Tas lohor. Pokona mah ulah enjing teuing. Tos we kitunya mapalebe parmeos Pak. Jakarta kituna bari keluar ngiringkeun Nyi Inot dituturkeun ku si Jumat. Yah, bangkar warah kabeh geuningan euy. Nyoo kagado aing teh lebe ieu teh duh. Pan cenah geus paheut janji ngadon ngajelig ieu geuningan jalig. Cek lebe kituna bari ngalinjing. Yah, aing mah deh bingung ieu teh. Anas indung si Ito geus diserahkeun euy. Yah, kapaksa kieu mah.
kudu malikan deui jeung popotongan kitu we. Ya, sok aya wae hirup teh lah. Nya keur kitu aya deui tamu di luareun. Punten palabe aya dewek mah dieu mah yeuh. Punten palabe. Rek naon atuh euy? Kan lebe wae ti tadi. Ki Suharmi geuningan, sok atuh ka jero. Mangga palabe. Harmi kituna asup dibarengan jeung Ijem. Damang palabe, damang. Kadalehna dewek teh gering euy. Sehat dewek teh euy, sehat. Jaga tinggalina mah palabe. Nah atuh sia teh Ki make nanyakeun atuh jeung naekna naon euy. Los ka dieu euy, aya naon? Ieu teh aya perlu Pak palabe. Perlu naon euy? Jem, sia teh make babarengan jeung si Badul atuh. Gera balik hayu. Gera galik. Kami rek ka ditu euy. Balik, arek balik, pan geus beres engke mah balik atuh. Beres naon atuh euy? Jeung aya naon ieu teh doh. Rek kawin kuring teh, rek kawin. Kawin, sia kawin. Kasaha? Tah ka dieu deuleu kan ieu cek Ijem kituna bari nepak Ping Suharmi. Jadi kasih Badul cenanya, kasih Badul kawin teh. Inya sia teh rek kawin bener Ijem. Nya naha deui da kuring teh jadi randa ieu. Sia kawin kasih bu aki-aki ha. Sokok tara neuleuh geuningan Jem. Matakna nahaon atuh? Suka pada suka ieu teh. Aing ge apal. Heup atuh palabe. Ieu cek Suharmi gituna. Kuring teh rek kawin ka ieu wae. Ka Nyi Ijem nya kumaha palabe. Gandeng aing teh katorekan. Jeung isuk hayang dianteur ka kaumnya bareng jeung eteh. Ambeh hanjatna wae sakalian kumaha palabe. Cungur sia kurang ajar sia teh euy. Duit aing ditipu dipake sianya ngawin popotongan aing. Kurang ajar sia. Kurang ajar. Tos kitu wae palabe nya. Tos kitu wae. Ulah poho isuk. Cek Suharmi kituna. Bari keluar nuyun Ijem. Nu kada dieu teh bangsat wungkul geuningan. Bangsat wungkul mangkeluk teh doh. Cenah bari ngalinjing mebetkeun iket. Aya ku kieu jadi lebe teh rajeun rabul nu kawin nu barurung wungkul geuningan. Aing nepi ka burandil kieu yeuh. Aya wae juri-guris teh. Mun aya juri-guris dikawin sia ku aing doh. Aing aduh tamat cenanya muhun. Dongeng anu judulna si kabayan jadi lebe tamat dugi ka dieu heula nya. Insyaallah enjing bade diteraskeun dina carios wadal Pak Mungkasnya muhun atuh
mugi awe ayanya saetak saeutik anu tiasa diambil dina ieu cariosna. Mang Kinceng ngahaturkeun tos dangukeunna tos laikna komenanya. Insyaallah enjing tiasa ditepang dangukeun deuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.